Ya bahasa Inggris tuh kamus. Oh, kamus kamus Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampes. Aturan kadulur-dulur batur salemur baraya satatar Sunda sewu siwi Sriwangi di mana wae ayana wilujeng patepang deui sareng wadudung dina naon Program video penuh khusus we urang diajar ngabahas masalah budaya Sundanya. Nah, gitu budaya urang, bahasa urang upami teu dimumule teu dipika cinta ke urang rek usaha deui. Jadi naon teh urang pika cinta bahasa urang terus urang mumule budaya urang ya gitu urang taati agama urang bener teh. Gitu. Jadi bahasa budaya jeung agama urang bareng-bareng gitu. Urang teh sangka naon sangkan urang hirup naon di dunia teh ulah nepi ka kasantrung-santrung nutnya gitu. Nah ayeuna urang ngagugulung budaya tanpa agama merendah kumaha eta mah dasar hirupnya lebih penting. Tetapi ketika urang naon teh kitu teh poho deui beragama ge urang teh ulah ngamusrik-musrikeun budaya gitu. Anu disebut budaya teh pengertianna nama eta teh jero nama cipta jeung karya meureunnya pemikiran jeung pagawean budi pekerti daya upaya leluhur urang nya sangkan anak incuna gitu tadi teh hirup pinanggih dina kawaluyaan kabagyaan salamet dunya salamet akhirat tanpa menyingkirkan konsep beragama eta mah utama ari beragama mah tah gitu. Wah lamun hayang salamet mah aya teh wa oge ulah sok nongkrong ti peuting wa uluh ari kitu pan ayeuna teh Pak Gubernur teh KDM teh wa keur non aya program jam malam teh ya. Cenanya aki-aki anu geus kolot lah gitunya. Bari geus rempo ulah sok narongkrong ti peuting pan ulah sok minang di garduh geuning ti peuting. Nah, ulah eta teh. Da lain kitu, nu cak nyaho ulah mah. Kumaha tuh? Aki-aki jiga dek mah kan bae nongkrong ge teh geus kolot. Ulah bisa asup angin. Bari jeung urang mah nongkrong sote ronda malam ngajaga keamanan lingkungan. Kumaha tuh? Iya ari sakanyaho mah Pak Gubernur teh ngagaduhan program gitu. Jam malam eta teh berlaku teh keur budak sekolah para pelajar. Jadi ulah sekolah teh penting. Jam sabaraha jam 8 nya. Kudu marulang pan biasana dimimitiana tina nongkrongnya. Kongko kadituna mah sok ngariung-riung bekiragem jigna mah kana teu pararuguhnya. Kana tawuran, kana inum-inuman anu teu pararuguh. Kitu meureunnan lain aki-aki juga kuring naon urusanana jam kayak jam malam. Isugan teh yang aki-aki ge ulah ceuk ngadenge teh saliwat gitu. Ngadenge teh saliwat. Sabenerna namanya ari ti zaman baheula oge kolot urang baheula. Sok papagah. Lamun reup magrib teh kade barudak cenah ulah kalaluar ti peuting. Sieun sanekala cenah. Naon sanekala? Pamali atuh teuing sanekala mah. Sieun peuting ge poek meureunnan. Oh pahingan atuh aya disebutkeun wanci sareureuk budak. Jam 8 mah jam 8 kudu geus sareureuk budak mah. Dan ajan tingkatan SLTA oge meureun masih budaknya. Masih budak lain wancina di jam 2 budak kudu naon? Pagulanang perangan masih keneh nongkrong di mana karep di pasampangan teu meunang. Tah kolot urang mah geus leuwih ieu kapungkurnya. Waspada. Reup magrib teh kade barudak nya ulah sok laliar ti peuting gitu. Lamun dak awewe komo bisa asup angin cenah kitu. Kumaha? Loba anu kajadianana ayeuna nya loba budak awewe masih keneh berenyit. Sok loba nongkrong ti peuting. Asup angin melenung beteungna. Bisa gitu kunaon je melenung dikompak kula ku jaluna meureunna jadi melenung eta kaki dari geus nya gitu beda make kudu melenung sabab eta anu disebut sanekala pamali teh nya poma meureunnan gitu poma nya ulah di lampah lah gitu. Tapi ari cek budak nama pamali teh pamal make ali cenah cenah pamalina ge geus maot tah eta teh ngarusak budaya sorangan. Da ari sabenerna mah
naon teh eta teh teu meunang di cacampah lah nu kararidu teh meunang di uah-uah sanajan teu jelas dasar hukumna oge anu penting tujuanna positif kan gitu. Bener teu sok sanajan jelas dasar hukumna seperti undang-undang aya KUHP nah gitu ari tujuanna sekedar ngabela sebagian kepentingan mah jangan naon da ari papatah kolot berlaku teh universal nut gitu. Tah wa urang sok ngadenge wa ingin kieu cenah kade cenah ulah budak cenah ulah sok cicing dina lawang panto bisi nongtot jodoh cenah nongtot leho kadang-kadang ari di makna anak mah meureun ari panto teh liliwateun hahalaeun lamun urang cicing dina panto moal jongjon anu cicing moal jongjon anu liwat kahalangan berarti jadi heueuh nya silip ari kolot banyak ari masalah jodoh nongtotna kena ena rongtot sugan jodoh leuwih di hiji oge kitu jodoh teh nikah leho nongtot tak jadi uage meureun dina ieu video ngahimbau utamana ka generasi muda sok lah mengpengarora nya belajar terus belajar da meureun ukur mencetak sumber daya manusia Jawa Barat anu berkualitas lain sekedar kuantitas lain sekedar ronyok ragam jelema tapi kualitas kan anu paling penting sepanjang hidup terus diajar hewa eta ngomong naon atuh diajar uage daya bahasa Inggris tuh kamus kamus Inggris da ge hayang gaul hebat yakin euy jadi urang teh mika cinta karena bahasa urang kudu bisa oge bahasa batur bahasa dengan kudu bisa urang kudu bisa pan ayeuna mah di era globalisasi komo global gitu globalisasi bahasa global kudu bisa bahasa indung bahasa urang komo jadi urang teh sanajan tua geus kolot kudu terus diajar jadi curug urang gitu mah papatah nanti naon teh long life education-nya hebat aing da boga kamus long life education gitu terus diajar nyaho eta teh artina heuh nyata tadi we aya ieu teh anu sok eta teh alin paragi naik kana gedung eta mah atuh eskapator gitu mah ari eskapator mah lain ieu atuh naon atuh geuning anu sok ngaranyah duit negara anu kitu atuh eta mah kalkulator eta mah kalkulator mah lain anu sok dipake ngompak ban eta nu kitu eta mah koruptor nu kitu mah ari nu orangna sok herang naon traktor lain profesor gitu kan kacau ieu udah urang Sunda mah gitu maksudna kitu ya intina mah banyuang lah ka para sepuh yang anu ngagaduhan murang kali anu geus masih kena tahap belajar eta ade lah meureun da kembali deui ka orang tua kembali deui ka keluarga nya sok sanajan Bapak Gubernur di sareng reng-rengan para pejabat ngagaduhan program kieu oge tanpa didukung urang sebagai orang tua mah moal berjalan lancar gitu urang nyamut jadi urang pahieup-hieup leungeun paantai-antai tangan rek dendeng papak sarua urang babarengan nya urang teh ngaheueup dayeuh ngolah negara khususna provinsi Jawa Barat sangkan dari provinsi anu naon subur makmur gemah ripah repeh rapih kitu nya untung ripuh Allah jinawi ngeunah nyanang ngeunah nyaning ngeunah nyanung kitu nya Mas aing geus kena nyanung-nyanung kitu mah kalau wong teh pamajikan tutup heula ku pantun mangga sok pantun kumaha cenah biteh kelewung pamajikan teh ka Bandung ka Renca Eke kayak gitu tong nyanung godog si cekek lain cenah gitu atur nuhun ka sadayana assalamualaikum